Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi sarerencangan ti kelompok 3 bade macakeun ngeunaan aktris Afgan. Afgan Syahreja, sora lembut di Jakarta. Afgan teh saurang penyanyi anu kacida dipikacanten ku urang Indonesia. Anjeunna lahir di Jakarta tanggal 27 Mei 1889. Ti alit Afgan geus resep pisan kana musik. Ku kituna teu heran lamun ayeuna anjeunna jadi salah sahiji penyanyi solo pria anu pangpopulerna di Indonesia. Sora Afgan anu lembut jeung lagu-laguna anu romantis ngajadikeun loba jalma betah ngadangukeunna. Sabaraha lagu hitsna anu kasohor, di antarana Terima Kasih Cinta jeung Sadis. Kahirupan awal jeung karir. Afgan teh anak kadua tina 4 bersaudara ti kulawarga anu mendukung bakatna di bidang musik. Afgan terus ngembangkeun karirna di dunya hiburan. Ku kituna teu heran lamun anjeunna geus meunang loba penghargaan musik. Afgan Syahreja tos janten sumber inspirasi keur seueur jalma berkat dedikasina anu teguh jeung usaha anu keras dina dunia musik. Kreativitasna dina nyiptakeun karya-karya anu inovasi serta sikapna anu rendah hati tur syukur ka Gusti. Kapercayaan diri anu luhur, penampilan anu menarik, sareng kepedulianna ka sesama ngajantenkeun anjeunna janten panutan anu sae. Kalayan konsisten nyayogikeun nu pangsaena, Afgan parantos nunjukkeun yen ku usaha anu keras sareng semangat anu teu pernah padam, saha wae tiasa ngahontal kasuksesanna serta ngainspirasi jalma sanes. Warna musik Afgan dipangaruhan ku aliran pop, soul, R&B, jeung jazz. Kombinasi ieu ngahasilkeun musik anu unik jeung khas Afgan. Afgan geus ngaluarkeun sababaraha album jeung lagu-lagu hits. Anjeunna oge geus meunang loba penghargaan musik, di antarana Most Favorite Male MTV Indonesia Award jeung Artist of the Year MTV Indonesia Award. Kesimpulanna, Afgan Syahreja teh saurang penyanyi berbakat anu ngabuktian yen musik Indonesia bisa bersaing di tingkat internasional. Sora lembutna jeung lagu-laguna anu romantis ngajadikeun anjeunna salah